Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng ibu dina mata pangajaran bahasa Sunda. Sekarang kalian di kelas 7 akan mempelajari materi yang ketiga, yaitu pupujian. Nah, siapkan dulu buku catatan kalian, lalu berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk, struktur teks, dan isi pupujian dengan tepat. Pupujian teh nyaeta salah sahiji hasil karya sastra Sunda dina wangun puisi atawa ugeran. Pupujian adalah salah satu karya sastra Sunda dalam bentuk puisi. Pupujian teh asalna tina kecap puji, robah jadi pujian, terus jadi pupujian. Artina kekecapan anu ngagungkeun pangeran atawa Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pupujian berasal dari kata puji yang berubah jadi pujian, lalu menjadi pupujian, yang berarti kata-kata yang membesarkan Sang Pencipta atau Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditilik tina wangun jeung eusina, pupujian teh eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Berdasarkan bentuk dan isinya, pupujian mengacu kepada ajaran agama Islam. Tetapi tidak dipungkiri, bisa jadi dalam agama-agama lain pun selain agama Islam, mereka punya puji-pujian tersendiri untuk mengagungkan Sang Penciptanya sendiri, seperti itu. Upama nilik wanguna, pupujian teh kauger atawa dibatasi ku purwakanti. Purwakanti itu sasarwaan sora, jumlah engang atau suku kata dina unggal jajar atau pada lisan, jeung jumlah pada lisan dina unggal pada atau jumlah jajar dalam setiap bait. Kukituna pupujian teh kaasup karena karya sastra wangun ugeran atau wangun puisi. Kenapa? Karena tadi ada aturan, yaitu purwakanti, jumlah suku kata dalam setiap baris, dan jumlah baris pada setiap bait. Galindengkeun atawa ngalagamkeun pupujian teh disebutna nadoman. Melantunkan pupujian disebutnya nadoman. Dalam tradisi Sunda atau dina tradisi Sunda, pupujian teh sok dinadomkeun di masjid atawa madrasah sameme adzan. Biasanya dinadomkan di masjid atau madrasah sebelum adzan. Aya oge nu sacara khusus dinadomkeun dina acara rajaban atawa muludan. Selain itu bisa secara khusus dinadomkan dalam acara rajaban atau maulidan, memperingati hari-hari besar Islam. Kukituna keur urang Sunda mah pupujian teh aya tujuanana, nyaeta muji syukur ka Gusti, shalawat ka Kanjeng Nabi, doa, pepeling, ajaran agama, jeung sajarah para nabi atawa rasul. Nah, oleh karena itu, untuk masyarakat Sunda sendiri, tujuan pupujian adalah untuk menyampaikan rasa syukur kita ke Sang Pencipta, bersolawat ke Kanjeng Nabi, berdoa, menasehati sesama manusia, mengajarkan agama kepada sesama manusia, dan menyampaikan sejarah para nabi atau rasul. Nah, sekarang ada fungsi sosial pujian. Dina kahirupan sapopoe, fungsi pupujian teh pikeun nguatkeun ukhuwah dina kahirupan sosial kamasyarakatan. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi pupujian itu untuk menguatkan tali silaturahmi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Nah, antara lain fungsi sosial pupujian itu ada 3. Yang pertama, nepikeun pangajaran agama, menyampaikan pembelajaran tentang agama atau ajaran agama. Lalu untuk silaturahmi jeung sesama kaum muslim. Lalu yang terakhir, pikeun atau untuk wadah kreativitas sebagai wadah kreativitas seni dalam acara-acara yang ada atau berkaitan dengan keislaman atau acara-acara keagamaan.
Unsur-unsur pupujian. Ada 5 unsur yang terdapat dalam pupujian. Yang pertama, jejer atau tema. Tema teh gagasan pokok anu rek ditepikeun ku nu ngarang rumpaka pupujian kanu macana, yaitu gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh penulis pupujian atau yang menadomkan pupujian kepada yang mendengarkan atau ke yang membaca pupujian itu. Lalu yang kedua ada nada jeung suasana. Nada teh sikap pangarang kanu maca itu sikapnya mapatahan atau memberitahu, dikarunyaeun atau mengkasihani dan lain sebagainya. Dina sikap pangarang ngabalukarkeun ayana suasana nu karasa ku nu macana. Jadi kita bisa merasakan apa sih dari nada yang disampaikan atau nada yang dinadomkan oleh pembaca pupujian. Lalu yang ketiga ada rasa. Rasa teh ngajiwaan eusi pupujian. Rasa dina pupujian kapanggih sabada dinadomkeun. Jadi rasa itu perasaan ketika kita mendengar pupujian itu seperti apa sih gitu. Kenapa sedih atau malah kita memikirkan, oh iya kehidupan kita di dunia begini-begini aja, harusnya kita berbuat baik dan lain sebagainya. Lalu amanat. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh yang menadomkan pupujian kepada pendengarnya atau dari penulis ke yang membaca. Lalu yang terakhir ada purwakanti. Purwakanti teh nyaeta padeukeut atawa sarwana sora kecap dina ungkara kalimah. Jadi beberapa suara yang terdengar sama biasanya di ujung kalimat setiap baris di pupujian. Nah, hayu urang ngaregepkeun pupujian. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campole, berang peuting ulah oleh, bisina kamurupae, sabab urang bakal mati, nyawa dipundut dan derajatnya terawati, teu bisa nyingkiran pati, karasana kersakaran, nyerina kaliwat-liwat, kana ibadah diliwat, tarang ngalakukeun sholat, kadung liwat kalangkung, tara nyembah ka yang agung, sakarat nyeri kalangkung, jasana teu beunang embung. Nah, setelah kalian mendengarkan pupujian eling-eling dulur kabeh tadi, sekarang coba kalian perhatikan rumpaka pupujian atau lirik pupujian. Contohnya kita ambil satu bait aja ya. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campoleh, berang peuting ulah weleh, bisina kaburupae. Nah, hayu urang paluruh eusi pupujian tadi dumasar karena unsur-unsur pujian yang telah kita pelajari. Yang pertama, naon jejer atau tema pupujian di luhur. Nah, pupujian eling-eling dulur kabeh tadi merupakan mempunyai tema sebagai pangeling pikeun urang salaku manusia kudu terus ngalakukeun ibadah, nasehat kepada kita untuk terus melakukan ibadah. Lalu kumaha nada jeung suasana anu karasa dumasar pupujian di luhur. Nada jeung suasana dina pupujian eling-eling dulur kabeh tadi nyaeta mapatahan umat manusia atau yang memberi petunjuk atau menasehati umat manusia. Lalu yang ketiga, kumaha anu karasa sabada nadomkeun pupujian di luhur.
Sabada nadomkeun pupujian eling-eling dulur kabeh tadi, anu karasanya eta tentrem lantaran orang dipepeling karena hal anu bener. Kita merasa tentram, kita merasa nyaman karena kita diberitahu atau kita dinasehati dalam hal kebaikan. Yang keempat, naon amanat tina pupujian di luhur. Amanat atau pesen tina pupujian di luhur nyaeta urang salaku umat manusia ulah capek ngalakukeun ibadah ka Gusti sabab urang bakal nyang hareupan maut. Bisina urang kaburu paeh tanpa ngalakukeun amal ibadah anu hade. Nah, kita selaku manusia itu harus terus beribadah ke Sang Pencipta sabab kita itu tidak hidup di dunia selamanya. Kita akan menghadapi maut dan kita akan menyesal kalau kita meninggal tanpa punya bekal yang cukup, ya. Dan yang kelima, coba kalian tuduhkeun atau coba kalian tunjukkan Purwakanti tina pupujian tadi. Jadi kan Purwakanti itu persamaan suara. Nah, coba eling-eling dulur kabeh. Akhirannya adalah ibadah ulah campoleh, akhirannya juga. Berang peuting ulah woleh juga. Lalu yang terakhir bisina kaburu paeh. Nah, persamaan suara di akhir itu bisa disebut Purwakanti, ya anak-anak. Nah, demikian pemaparan materi pupujian yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Jangan lupa untuk dicatat hal-hal yang penting, ya. Atur nuhun karena perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.